Kabogo ditikung. Dah aubeng mah ngaco kena awal bro. Mobile Legends! Serang, kita kedinya terus. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Kau terus. Smash them! All troops deployed! Mi, daguan Mi, setinggi Mi, tah podaran Mi, si eta hiji podaran goblok, Mi, eta tuh bagi kamu podar aing itu Mi, Goblok gaming geus anjing. Kau ngor. Sadul ieu si goblok. Goblok. buru Mi, aku anjing kepupai Mi, siap ada itu Sia. Main we game teh. ada main, Eta teh ningali panon geus kitu. nan tupak di garan ente ayo, cicing kepupai, Sia anjing sareng ke sok nemal wae sia mah. dan tepak gandeng ke karge main itu kelanan, Eta tingali dampakna panon jadi kitu atuh. ngapanan orang Pak, Kakaramain da aing teh ceuliean ngadenge. Oh, kaposan geus teh. Eta kamari mah da cenah kumisan, enak geus kumisan kitu teh gara-gara main game eta teh. wah lain udah garan main lupa lah, garan main juga, garan main buka kolotan enggak anaknya buka kolot main pina Bleng. 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 Pantesan main game wae si Sobleng. Pantesan Sobleng teh. Bleng itu ka mana nelponan wae di mana? Naon atuh aya maneh suka riweuh teh suka jero imah batu teh assalamualaikum sia teh. Soing ngai kolot. Naon mah bae antep lah si Aul mah lah. Antep kalau dibalasan we anak antep. Oh, da Bleng ieu imane ngawean wae ka mana lieur rejak ulit. Heeh, kira kagok kitu mah pasti mi. Euy sok balas wae ana ulna tuh bejakeun gitu keur main game itu Soblengna mi ribet-ribet teuing imane. Ah, kumaha maneh Sobleng lieur aing mah cuma ngarejaan we karunya ka maneh. Ngaganggu wae awal teh atuh yang ulin segala di ah. Nya enak ngajemput ke dinya antosan we digang di dinya. Siap. gandeng dah ini mau sinyalan teh itu kolot deh dina Akan gara-gara nyawa HP cek aing oge cuma si bapak mah aing teh anjing malah pedego masia we aing mah lieur rek init. Yuk, ingat, awal gelis. Wah, rame weh. Kita serang goblok ada jatah. Mana bakal kali gitu? Bener tuh. First blood! Tukangan awas, tukang ngaroktok tak awas tak. Tanya tak jatah, satu. Tembak, tak jatah, tembak. Mana bakal kali gitu? Tak kadinya. Nih amang teh ka bumi deui. Ka bumi deui ka mana tuh da ka yo kawan alun mah teu gaduh acis kudu jajanan lung ate gaduh acis. Tuh da aman nih kana game deui ari awal diantep. Heeh, hari awal teh da masing-masing boga pangresep tuh. Kanu game enak awal sok tiktokan. Dung daerah tuh ku batu di pelongan tiktokan di mana wae. Pelan awal mah teh
tiktokan hareupeun hau da ngewal. Ani ama angger sok ngabanding-bandingkeun wae. Awal teh sanes ngabanding-bandingkeun kitu enak nya satu pasangan pasti ada satu kekurangan. Ama lebay we. Lebay-lebay itu aing mabar ya aduh, iya tuh. Terus minta maju. Ani tiap ketemu teh Nini diantep wae, Nini da teh hoyong ciga batur ameng keluar jalan-jalan. Ani ngawe si adadan we. Ya awan naon deui ngawean wae. Tah ieu rame. Ieu main game. Abi ka zaman lah nya. Lah. Anjir, ngajak ulin ke urang. Alah si adadan kesalun diajak ameng ku abi. Ngajak jalan-jalan kebenaran keur bete euy. Yang BAB euy. Kuat Adadan ku aul di antosannya di Gang Bumina Aubleng. Terus serang tah. Rame euy. Sampai mau macam kelar. Terus tah serang tah. Eta mereka beladinya tuh. Eta tong coba Balas. sok eta om. Balas tah. Stop. Emang Eta bos ka ieu ka dieu tah. Saduli ka karapai eta boy. guys. Mi. Tanyakeun ka si bos. Kaca teh saya, Chan. Oh om lah da mampir ka heuh batu di kahok tere ka ieu. Legend. Kurang kan. Saya itu kumaha teh. Kepala lagu marahin teh. Bos. Naon? Kela kagok keur main ya teh atuh sok ngaganggu wae riweuh. Enggak acan mix disentak, Bos. Kela ieu keur ngejar level atuh sok ngaganggu. Udah lah, Bos, gawean kumaha itu, Bos? Gawean aja di ditu. Di mana saya gitu? Eta hanapeun mesin saya. Orang hanapeun mesin, Bos? Ada di dinya di mana deui atuh ancaman. Oh, tuh. Oh, sok tinggal ieu lah kira-kira itu. Oh. Ini hanapeun mesin cenah, Mi. Mana? Allah. Ngomong saya cenah. Mana eueuh? Nyebutkeun di kolong mesin teh. Ya ngawas kerja lah yuk bea kotana ya Ngaganggu wae nya aing keur senang-senang be. Tadi si mencai maneh rek naon atuh deui ah. iya ya apel kotaan rek mabar tuh kabuk double kill langsung pareng ngaleng Sok atuh sok ieu. Kok. Ngaganggu wae aing teh. naon ngaran perangkat hotspotna ya Kok tulis ke. sok naon Anu gelo hayang ngahotspot. bener dia lah tong ngeri wae meni sopan ka budak butuh gelo bro Hari geus naon ari maneh? Kalau kamu balik ngadat sih mah ih. naon ngaranna tuh Eta anu gelo hayang ngahotspot. geus bae-bae naon atuh kata sandina Sok ti hiji sampai ka 2000. Ai seru kieu itu sih. Perpaan geran boga ya. Geus can. ka tuh ya karek oge 475 Geus can buru atuh teh. can geula atuh Salila sih teh nah. Ulah sabar, karek oge sabar atuh 800.
Nah, 800 ya teh. Ah, cuma. Pan kita ayat hiji sampai 2000 ya karek 800-an beres. Nih ngagawean main kira kagok. Hari sia bodo-bodo teuing. Da aing mah maksudnya lain kitu. Kumaha tuh? Ketik sia mah abong ku aing mah tak aing teu salah nyebut nu gelo ka sia teh tah. Dengekeun nu jawir dengekeun. Ti hiji angka hiji. Heeh. Angka hiji Oh hiji geus kan terus tulis sampai terus sampai 2000. Nah, aing salah deui. oh gitu. Ngomong tadi tulis. Sia nu jawirna goblok teu balik. Diambek Tadi ieu ratu ngaganggu wae. nya ya terus sambung ya. Nonya. Beres. Main lagi. Budak koploknya itu jelema teh sia teh. Oh, di sekolah sia teh lagi gituan. Main game kueun. Sok wae geus nyambung eta, ku aing pareng main koplok wae di dieu. Musik. Nah, betul yang sama dengan Abi, sanes teu obleng. Dah obleng mah ngacuekeun we awal, bro. Main game wae nya. Tinggalkeun obleng mau. Ya emang awal oge dah tos teu nyaman jeung si obleng teh. Atos we obleng mah mending we putuskeun. Daun mah cantik atuh seueur nu hoyongeun. Gimana obleng? Ah nih amat biasa we gampang. Ya tuang wiwi nya Ju. Ya, tuang wiwi nya. Oke, ira-ira teh we amun nya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kajero we kajero. Kagok. Oh, mohon siap. Bleng. Bleng, pura urang bleng euy. Hampura naon atuh dan sok we di dinya sembalik ngobrolna sembalik naon hampura kelayu urang kagok pemain game. Dengekeun lah tuh bleng. Urang ngomong bleng, pura bleng. Sok didengekeun sok urang naon aya naon. Tentang Aul bleng. Soalnya si Aul geus berpaling hati ka urang bleng. Kamana mau main game wae bleng. Urang mah dan terjadi masalah Aul rek bobogoh jeung saha ge ji. Urang mah da masing-masing boga pangresep atuh. Aul resep ulin, urang mah resep main game. Ari Aul hayang ulin wae bobogohan jeung urang teu sanggup masalah ulin. Leung boga duit, urang teh kudu bejakeun urang mending keneh boga duit meuli kota. Tah terus maju. Bleng soalnya si Aul enang geus bogohan ka urang bleng. Bisi maneh sok erek ngambek ka urang erek kumaha maneh ka urang sok rido, urang sok. Naon maneh jeung ngambek urang mah ngambek dan kudu bejakeun mah urang mah enjoy saja. Sesuka hati urang. Eta mah alhamdulillah dan Aul resepkeun ka didinya mah pantes Aul jeung didinya mah dan didinya mah ganteng. Aulna geulis sok we geus we ku didinya bogohan. Urang mah main game dan Urang ngampura bleng. Urang kawan teh babaturan bleng. Ampura. Bae coba baturan ge bae sok we tikung lah bae kagok. Bleng ampura da lain kayang urang balik heula bleng. Sok jig bogohan Aul lah. Ampura bleng. Sok deh ampura terus tah. Sinyalan dia. Ini yang ngalah sinyal ima euy ah. Tak karep bantuan urang yo perang aduh aing mah. Aduh eta paen wae. Terus eta karep aduh ya euy. Eta terus nya cinta di tikung nya ieu main eleh ya Allah. Kabogo ditikung kudadan main game eleh. Sabar obleng sabar. Obleng sabar. Sabarnya obleng. Iya siap pasti sabar obleng.